sa dulur channel. Karita baru dagako. Anu sok ngabodoh. Budak tuh ya, kita balik. Sili asu, sili asa. Peta sa dulur channel. Peta sa dulur channel. Peta sa dulur channel. Dia suka dari mana ya? Capek balik ulian teh. Kamu sekarang lapar gak? Enggak. Beneran ini mah nanti jajan di Biuli. Enggak mau nanti dibeliin promo sama aku lagi. Beneran ini mah bisa aku beli seblak. Sok tuh mau jajan milih aja. Udah sekalian sama si mama ya. Sok sahawe yang mau nitip. Mang Dem beli. Apa? Beli seblak. Seblak boleh. Sok milihin we. Iya. Nunya Mang De iya duitna. Belum ada siapa nih? Ada mama. Aduh, kamananya? Budak tuh ya, kieu can balik. Jika nama jeung budak nu itu deui di ieu mah budak teh. Bejaan teh ulah ulin di jeung nu itu budak teh. Bawa duitan nu itu teh. Aduh. Coba orang tangguhan di dia ah. Assalamualaikum. Punten. Salam. Ieu nu kamari deui sugan dina suara nama jika nu kamari deui euy. Waalaikumsalam. Tuh pan bener jeung budak nu kamari deui. Cek. Win masuk dulu Win. Cuci kaki dulu sama cuci tangan. Ngilu-ngilunya Cek. Cik saha ti tadi yuk? Cik saha ti tadi yuk? Pan bieu cenah Nangtung, ima ece. Temenang di kotoran. Ku budak nu teu boga duit. cek saja orang ka dieu teh arek mere ieu tas sebelah ka euceuk. Wo, wawanian amat ning ka dieu deui. Mes Wani mere anak urang promah jeung aku agak sampai pingsan. pan bima dibere dahar ku urang. Oh, kamari mah teu boga duit. Heeh, ayeuna anyar boga duit urang ge ieu. Ya sawani amat. Teu boga duit ngajakan budak urang. Atuh wani pan aya boga duit mah pasti ngadeukeutan. Oh ya enggak satu. Jang mamah aya teu? Ieu jang mamah tah. Mana coba ningali. Eta sebelah tah. Mantap. Ieu mah kasukaan mamah pisan. Heeh. Mangga kalebet. Di dieu we dah takedah ka jero, di dieu we takedah di dieu we. Yang geusnya mamah ka dalamnya. Nya. Tuh, nama bager si Uzbek teh merek ka mamah seblak. Geus aya nama berein minum heula. Tanyakeun heula minum naon. Mama kumbah piring heula nya. Tuh aing selamat terjadi di takol deui ku Cembuan. Tenang hirup teh kieu teh. Mendingan tadi tak. Mau minum apa? Enggak usah, mau langsung pulang aja. Kamu langsung pulang ya? Iya. Teleponnya mama ya? Iya, boleh. Makasih. Iya. Mau pulang. Iya bentar. Emang. Aduh. Ini buru-buru amat sih, Uzbek mau kemana? Nggak tahu, katanya mau pulang. Mau kemana? Bare pulang mah. Oh, kedap atau kedap? Win, cuci piring dulu, lanjutin itu sedikit lagi. Ya udah. Ya. Mah, bare pulangnya. Mama ge can ngomong pulang. Arek naon mah? Boga 20.000 teh. Boga mah ija ongkos balik, ibu Oh. teh jauh. Jadi arek kitu. Enggak sih sokan mah ulah di jeung anak orang dah. Naon eueuh duitan?
ongkos mah bieu geus di daharan, bieu geus jeung si mama. Tama jam maaf yang nama mama rek meuli seblak deui. Tadi ngeunah. Manya ka seubeu eta mama. Iya. Pan ya adina si Uin. Mana rek mere mah? Mun mau ulin deui jeung anak mama. Yang baik kumaha nya Geus balik mah leumpang imah deket ieu. Jauh pindah imah teh kamari. Geus kaje nikreuh biasa jiga budak leuweung. Geus anu lo bawa mah deukeun we. Daripada mau ulin deui jeung si Uin arek. Ya geus atuh imah nya. Nah, urang leumpang nya. oh nya. Urang bae nya mah. Itu Asep. Nuhun nya. Teh cenah teh boga duit, tapi ieu mere leuwih. 27.000. Mayan jeung meuli seblak ieu mah ye. Jeung tukang rongsok. Goblok aing boga minta teh kok kitu-kitu teh. Monyet komo di aing. Geus kawin mun can kawin ge geus kieu. Mintaan duit ka aing baik rempang di bisa aing geus kawin pae nangtung aing sigana goblok. Ribu lah. Duh. Aing kapangi Cirebon poe ayeuna. Kobrut lah pokona mah. Mana teh? Di dieu tah diuk sigana yeung ya. Mana ya? Aing ngedegot lah sabari udud. Poe dulu. Duh ayeuna teh aya acara jeung si Aa dan lah berada citan membahana saeutik. Geus kang nulis ieu geus gelis kieu. Jiga nitit Tamir Jamnik. Yang aja si Aa. Nah, telepon teh. Halo. Neng Embon. Ya, udah di sini ada tempat. Oh, udah di depan. Ya bentar Neng ke situ. Ini mau jalan. Ya. Oke. Saya tenang wan di depan. Wah, ya bisa. Tekenam ya, setik. Berada bahannya. Neng, dari tadi ditungguin. Kabar snider bukan? Iya, aduh. Shit, ngelir langsung aja panggil Neng mah. Aduh. Si Ateh karena kangennya kan Neng. Aduh, hot ya. Kenaon Teh cinta kan Neng dekos tukang bang lagi hutang. jadi era deh Coba toilet saya tik. ulah toya tuh jadi era Anggap lama di dia mah ngontrak di dunia buka urang. orang saat ini ngerung ketika ngapung Udah si Neng, aduh, kita makin tobrut wae Neng. apa nih urut aat ya kereta meren Ulah bebeja tuh. Mang Oji iya tenang nah Tapi ayam meureun urut nama urut si karata. gelut main nama bau kalau mandi Udah tiba-tiba ini senyum. kenapa nih mah urut Aing. dul gudaga dul gudal 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 saat itu tempat aing di bobogohan itu kos 3 Cimbon sih ya kena ka soji karat dul gudaga dul gudal dul gudaga dul gudal dul gudaga dul gudal dul gudaga dul gudal gandul gundal dul gundal gandul gundal dul gundal gandul itu ning soji karate dul gundal gandul gundal dul gundal gandul gundal Aduh, kayak si PA. Aduh, panas PA ganeng saya si PA. dul gundal gandul gundal dul gundal gandul gundal dia ya berita hot saha Cimbon ke bobogohan jeung tukang rongsokan Di mana? di situ Wah, benar itu. bener Ayo, orang saperkan. Si PA di mana? di situ ih Di mana? di situ ih Jauh nih. eta di situ ayo Di mana? di situ ayo ih
Ayo bro. Dul gundal gandul gundal, dul gundal gandul gundal, dul gundal gandul gundal, dul gundal gandul gundal. Ya si PA udah gaduh gading. Ini tuh kan bener Ji. Tuh Cirebon aya. Bener ya Mak. Ini kangen neng TKA. Iya. Ini jadi Ella. Cin nengna sih can beres. Ina surat ceraina Kan keluar pan. apa bogoh kene sugan si karatna. Jika nama tidak telah diuruskan kemana nak. Aing kumaha rek. Hanya ge enggeus meureun sakali ku makan gede ge. Sakedeung Atuh sakedeung ge atuh. Sakecup mah beunang meureun Dia selama iya bobogohan aing jauh-jauh gawe cek batur kedeng urang mah nawarkeun rongsok ieu mah Cirebon rek jual besi cenah. cek batur oge bobogohan cenah Cirebon jeung Kang Rongsok sok ngalewat Kumaha aja ya Je? Udah, ku ece ieu mah. Oh, ini teh maksudna sia datang-datang ada datang. oh jadi kieu bobogohan jeung Kang Rongsok selama ieu Pan aing teh geus arek pepegatan mah. Aing pugu-pugu jeung manehna jeung sia mah ngahutang we ngahutang aing mah pusing. Eta Mana ge hansip budak pundonya. Naon sasarian sia bebek bibir teh. PA ieu kan aduh ini banado bener ya teh atuh yang si PA ieu urang balik lagi ya. Heula ieu kumaha ieu Olah sieun urang aya urang tenang aya. Balik lagi aduh. Ripuh eta. Ripuh. Puntuna silau. aduh kumaha ieu aya si PA ya aing uruskeun si PA ieu Aing kiraha nguruskeun surat cerai teh. ayeuna aing diuruskeun ka Pak RT Enggak sok uruskeun aing geus aing jeung Kang Rongsok we. Lain dagoan gitu iya si guna-guna nama mangkat ieu mangkat. Bosak oji karat. Dasar tobrut tukang selingkuh. Well. Kemananya ya macam bon ya? Aduh, nyimpan motor di mananya? Di dewe dah. Mana yo? Di mana ya? Duh. Pak, punten Pak. Ai Bumina Cembon paling mana ya, Pak? Hah? Bumina Cembon. Bon mana? Cembon. Bon mana nih? Eta salakina ya Oji Karat. Oh, nih. Pak. Paling mana? Kayak Oh, nya. Nun banyak. sok. Iya suka dari mana ya? Karena iya ya mana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cembon. Assalamualaikum. Sahnya itu. Assalamualaikum. Tapi suaranya juga nu heuras gitu. Intip pula saeutik. Iya jelema juga aya ya di jero ya. Ngan bung kaluar aing yakin ya mah. Jailan ku aing ya mah ya. Tingalikeun ku aing kaluar sia pasti. Si abang mau kamari mana tanya kalau duit deh. Iya kabeh gara-gara si Oji Karap yang mangkat di mainan ketempuhan jadi aing. Aduh. Kedeng. Tapi geus suarana ngecep di. Nah. Mangkat oge akhirna mah jelema. Selamat ketemu ka duit teh aya we nya. Pasti aya jelema di jero ya. Paket. Salam. Ya. Paket. Si abang. iya keluar oke Can aya bang. Aduh. Can aya. Mang Ojina can balik-balik. Atuh ece ngomong tarsok Aduh. we di WA teh. Atuh kumaha di bang? Can aya mah mun aya mah atuh dibere ti ka kamari ge. Can aya bang. Atuh kumaha ya urusanna? Tuh kumaha di pan Mang Ojina ge eueuh meureun. Pan si Oji Karat tah nu nginjem urang teh make KTP Cirebon. Emang belegug ta jelema teh. Terus saya urusanna kumaha ya tarsok wae ya.
Kumaha bang, can aya bang. Bang tuntutan di kantor. Bingung euy. Ayeuna si Oji Karatna sok di mana sih? Sok dipangkas manehna, lokulin wae. Lu pan utang si Oji utang Cembon oge berarti. Urang teh geus pepegatan bang. Maknya itu teh. Tapi mana tadi ngurusan bayar hutang heula karak di urusan cenah. Geus sirain mah. Kedeung. Sok janjikeun heula. Aing boga cara ieu mah ya. Pura-pura pingsan, pura-pura kesurupan oge. Be tukang itu mangkat. Oke. Terus kumaha ce Ira rek mayar teh? Kewe bang deh, pageto orang naik pinjam bola kata tangga, bener kan dulu orangnya. Pageto wae. Bener pageto mah dibayar. Masih. Kunah, oge lo mah teh. Wah, sia mah ieu mah api-api ieu mah api-api pingsan wae. Asup kunaon? Wanisia. Ibu kesurupan macan tolong. Aing ieu mah lampir. Tablo teh, Bang Emok teh daek we ku aing di wadulan. Bener-bener ya si Oji Karat aing kieuan gara-gara manehna ieu tagih wae. Bagong teh. Untung aing boga otak pinter sia bisa ngawadulan Bang Emok. Ka aing kudu nangan cara di ieu mah ieu, mun maina datang deui. Aduh. Jadi ngali kesekan di